Kangjeng Nabi man ahya awala lailatin min Rajab ahyallahu qalbahu idza matatil qulub sahajelma nu ngahirup-hirup awal bulan Rajab maka ku Gusti Allah bakal dihirupkeun hatena di saat batur pararae hatena. Tadi hate teh aya nu hirup, aya nu pae. Hirup hate caat, pae hate poe. Dai hirup mah hate teh ka adi bager bae, ka lanceuk bager, ka uwa, ka mamang eta ngaranna can hate. Neuleuh anu ceuri ku urang digerokeun ka dieu. Ya ka kunaon ceuri? Ulah yang jajan. Ieu. Eta budak leutik ieu cukup ku 1000 2000. Aya deui lurana kolotan ngalamun bae. Ya kunaon ngalamun bae? Hayang kawin. Dikawinkeun wae sia. Eta cang hate nu kitu ngaranna. Lain kieu. Sia kunaon teh ngalamun bae ku hayang kawin. Sia geus usaha teh encan. Encan. Geus saja hayang kawin tolong itu sia mah. Goblok usaha heula tuh. Ulah ka hayang kawin. Pan eta datang ka imah nanya kieu aing lain dibere jalan kadanan bere anak mah dan dicarekan nya ngadoakeun teu bagus tek paeh teh Pak Haji wae hate mah aja doana gitu bagus dan dibatur ya eta doa jadi cang hate mengenai dagang modal leutik ai cang hate mah aing boga modal 100.000 dagang naon ieu coba ieu dagang bari seuri nya nana yes, cokot cai sumur, bulaan, tenan diharap. Mare li jaga wah, tinggal 100.000 jadi 200.000. Hitukna rada diuyahan teh terus dagang ditu gagedean eta can hate ngaran. Ai cepet hate mah boga duit 10 juta atau 100 juta aing dagang naon nya. Dagang endog, cekeun teh atuh besi tabrakan ajur kabeh. Asana rugi cenah cekeun aing ieu tuh dagang piring gitu keneh kumaha nya si dagang-dagangna poe hate teh nu kitu karena ta dagang we hese dagang we hese tak bae deuk kawin ge manehara hese ya poe hate ngaranna batur geus kawin deui aya aing padahal ieu teh lobaan awewe tapi eta aya lalaki nu puyang neangan dikang goblok poe hate teh nu kitu ngaranna ai aki-aki kawin deui nyandun ai nyana encan deui eta teh lain masalah laku teh lakuna poek hate awe ge kitu keneh batur geus kawin deui nyana encan keneh poek hatena coba lamun cang masalah lalaki hehe masalah lalaki hehe tah teuing bae tah eta ngaranna cang hate menang 2 bulan teh bawa ka grogol teh wah bae mah tah sajelema nu ngahirup-hirup awal bulan Rajab ku cara kumaha ngahirup-hirup teh ku cara tobat ka Gusti Allah lobakeun maca sholawat malam Senin teh tah atawa salat sunah mutlak salat hajat sare heula atuh salat tahajud maca Quran silakeun nu bagus mah ulah sare ta sapenting eta sapoe teh malam Senin mah ulah sare geus pokona mah setel TV nonton bola geus. Tarolo eta goblok. Ingat ka pae aki-aki nonton bola tolol. Masyaallah. Ayana geus bau kuburan malah waktu itu nanaona dibebenjokeun ku juri ku setan urang teh maning maca Quran maca sholawat jangan teu nyaho kitu ge masalahnya ona tambah rupek malah tuh mendingan ge malam Senin siap sajadah hamparkeun set urangna langsung bebersih cekelan tasbih langsung diu tungkul udang-udang subuh. Masya Allah saya urang gitu naon ngaranna laksanakeun ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaum nu geus salat malayana lain lalagan ca Kangjeng Nabi man ahya sahaja lepan ngahirup-hirup
tafsiran ayat loba bil amalus sholih di antarana ku amal soleh. Amal soleh maca Quran, maca sholawat, zikir, sholat ngan hari sholat rogoibah dilaksanakan ba'da maghrib sampai isya 20 rakaat ulang. Bid'ah sama kos kituna. Atau ku pepencitan khusus dipencit jang malam bulan Rajab aya di Arab mah di ditu ulah kecuali awabin biasa teh mah masalah ngan ngahajakeun salat rogoib mah ulah bid'ah kos kitu mah. Mun aya di lembur urang digeunggeurkeun ulangan urang mah ulah milu kos itu lantaran aya khusus lamun urang ngaguguru tasawuf, guguru thariqah aya khusus salat. Malam nisfu Saban aya salat khususiyat, malam hiji Rajab aya salat khusus. Ngan eta mah teu meunang dibejakeun ieu mah keur dongeng bae, urang macan datang kadinya ulah milu. Ulah bae geus. Sebab urang mah kakarak ge ngalaksanakeun syariat-syariat ngatur kos kitu teh bid'ah ulah. Itu nya. Geus beurangna urang puasa, pentingna urang hirup-hirup ku ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Puasana pohara jasa ganjaranna. Cek Kangjeng Nabi faman shoma minhu yauman imanan wa ihtisaban tawjaba alaihi ridwanallahil akbar. Sajelema nu puasa sapoe bae iman wah tisab percaya jeung karena Allah ulah aya unsur-unsur nanaon eta boga ganjaranana Allah ngamisikeun merek ridho ka eta jelema nu puasa. Jadi urang menang karidoan pak ieu urang ngaji ge hayang menang ridho Allah. Salat hayang menang ridho Allah, maca Quran hayang menang ridho Allah. Sebab jelema nu menang ridho Allah surga sakitu bae. Atuh lamun urang salat bae ge Allah teu ridhoan mah tukang neraka. Nu diteangan teh ridho Allah tah puasa bulan Rajab sapoe Allah ridhoan jasa mun paes surga eta. Poe eta tah poe Senin puasa Rajab paes surga. Geus mudah-mudahan bae lah. Ya jangan doakan baik bu kiai, nggak doakan ridho. Nah, pada gedena ganjaranana sehingga orang mesti menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Lamun puasa 2 poe wa man shoma yaumaini, jelema puasa 2 poe dina bulan Rajab. Salasa berarti Senin jeung Salasa la yasiful wasifuna min ahli samai wal ardi ma lahu indallah minal karam. Boga karomah jeung kamuliaan sehingga ahli langit jeung ahli bumi hese nyebutkeun anak mulia-muliana. Geus teu bisa dicaritakeun we jelema nu puasa bulan Rajab 2 poe, malaikat-malaikat geus hese nyipatanana nyaritakeun anak, nyebutkeun anak mulia. Nah, sehingga geus teu bisa nyebutkeun ku kumaha. Bau mun datang ka teu puasa keneh mah tolol eta mah. Itu geus dicaritakeun dipropagandakeun ku Kanjeng Nabi seperti eta, urang masih keneh ngarokok keneh wae poe Salasa tolol tah mah geus. Tolol we pokona mah geus. Geus lamun kapanggih ieu nya ku bapak-bapak aya Ki Haji nutuk ngaji ka dieu poe Salasa ngarokok, sebut aja tolol tah mah. Berak nyanana menyebutkan teu puasa deui. Sia ge tolol deui, atuh urang mah perkumpulan tolol bae geus. Tolol jeung tolol. Ini dipropagandakeun ku Kanjeng Nabi urang abe kabita. Nu mantap dikitukeun ku Kanjeng Nabi lantaran nyahoeun di tahun 2010 mah jelema tak baroloon. Mun teu dibejakeun ku situ embung puasa, geus dibejakeun ge henteu. Eta propaganda abeh urang kabita tarada tak nyai-nyayan jijak heuh nya teu pan kitu. Kitu DP-na cuma 300.000 jam murahnya. Kreditor yang enak. Urang katarik pan eta lantaran asa kahontal. Ieu ge luar biasa ieu. Jadi non kitu ngaranna ganjaranana. Tilu
Wa man shoma salasata ayyam, sajelema nu puasa 3 poe ufiya min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirah wal junun wal juzam wal baras wa min fitnatid dajjal. Harajas. Sajelema nu puasa Rajab 3 poe bakalna ilangitkeun balai dunya, siksa akhirat, moal diberi penyakit edan, moal diberi penyakit lepra, moal diberi penyakit lampang, moal diberi kakenaan ku fitnah dajjal. Berarti botol gede jasa ganjarana aman, kurang mun puasa 3 poe dina bulan Rajab. Senin, Salasa, Rebo, ngaemen karasa jero. Aya bae. Masya Allah. 3, 4, 5, 6. Poha jasa ganjaranana. 7. Kangjeng Nabi wa man shoma sab'ata ayyamin, sajelema puasa 7 poe. Senin, Salasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 7 poe datang ka Minggu. Ieu kulikot alaihi sab'atu abwabi jahannam. Lawang jahannam anu 7 dikunci jang eta mah teu bisa atup. Kurang hayang diatup tidak bisa. Misalnya nu puasa bulan Rajab 7 poe keukeul hayang atup ka lawang neraka, cek malaikat tidak ada jalan bagimu. Wah, untuk masuk neraka. Jadi saya jatuh kalau dikunci atau digembok, masya Allah luar biasa. Des menteka bisa keneh bae ku puasa Rajab, masya Allah. Sama geus pamustungan tuh. Pamustungan. Paman shoma samaniyata ayyamin, sajelema nu puasa 8 poe, kutihat lahu samaniyatu abwabil jannah. Pintu surga nu 8 dibuka lebar-lebar. Eta geus dikianna ku widadari. Haji pandi ka dieu. Haji ka dieu. Haji ujang. Haji ka dieu. Ieu cak widadari geus dibukakeun jang anjeun. Lantaran maneh baheula teh puasa 8 poe kan. Oh, hayi pintu surga nek lewat mana? Ieu gerbang Citra, ieu gerbang PSD, ieu gerbang Puri. Silakan dek nu mana maneh. Tah urang geus boga kartuna. Asal asup tah dibikeun. Geus kartu Rajab asal dibikeun teh ka malaikat Ridwan. Kartu apa itu? Ini kartu Rajab jadi mah ya, masuk. Geus sehat-sehat deui. Ya Allah ya Rabbi, berarti ieu urang puasa 8 poe ternyata meuli kartu jang asup ka surga. Bebas. Jadi aya kartu bebas ge di ditu di surga teh tah, aya kartu bebas. Jadi dulu ku ieu meunang asup ka mana bae. Masya Allah, 8 poe doang puasa, cuma 8 poe urang asup surga bebas. Masih kena teu hayang keneh mah goblok. Ya Allah ya Rabbi, geus kurang kumaha Kanjeng Nabi eta mere jalan ka surga. Wa man shoma 10 ayyamin, sajelema nu puasa 10 poe bulan Rajab, lam yas'al minallahi syai'an illa atahu iyyahu. Lamun puasa 10 poe mun minta moal diengkekeun ge bae langsung ku Allah. Urang puasa 10 poe bulan Rajab, ya Allah ya Rabbi, majukeun ieu warung abdi asana moal kebel deui ge tah haju menang duit bae kajual warung. Hasil maksud. Tah itu 10 poe, pokoknya barang pertama naon bae. Nah, ieu kesempatan emas ya. Kesempatan emas besi teu kapanggih deui jeung bulan Rajab, puasa 10 poe menta ngan mentana geus bae urang mau ulah jelas sakira dunia. Loba ge bakal ditinggalkeun hiji menta dihampura dos eta bae, kadua menta ilmu nu manfaat. Diberi ilmu atuh Allah teh geus ngeunaheun teh lamun urang geus diberi ilmu caang hate ku caang ilmu. Sebab al ilmu nurun. Ilmu teh cahaya lir teh beda jeung cahaya. Nurullah wa nurullah la yuhda liman asa. Cahaya Allah ilmu moal didikeun ka jelema nu sok nonton TV bae.
moal dibikeun ka jelema nu sok ngridit kiai teh kiai kamari mah keur can ngridit cerdas barang ngridit pohoan hukula kata rajasa di wetan di kulon di kaler aya kiai nu tata dina cerdas barang ngridit supet hatena itu nurullah ilmu Allah cabut wae cak Allah teh goblok sia dititipan ilmu pakai ngridit tolol cak Allah cabut deui ku Gusti Allah cupet hatena coba ge kiai nu sok ngridit cak aing cupet bae kajian ku kumaha salat teh moal khusuk keureut dari anjing kajian ku kumaha aja lain ngulah tuh saya dicabut cahaya Allah cabut tanah onan cak Allah tuh saya ilmu temake ka ilmu aing 10 poe moal pati-pati mentok kecuali diberi ku Gusti Allah tah nu hayang nyandung kesempatan geus asana tak puasa 10 poe urang ngadoa bae unggal peutingna ka Gusti Allah hayang nyandung ka 11 poena ujianana ditanya ku pamajikan saya ditanya bae pokona mah ai ka ditu mah nanya naon bae ya Allah ya Rabbi nya wa man shoma 15 yauman jelema nu puasa 15 poe ghafarallahu ta'ala yunubahu ma taqaddama wa badalahu bi sayyiatihi hasanat man zada Allahu ajr puasa 15 poe Allah ngahampurakeun kabeh dosana muga tiheula dosa hampura Gusti Allah digantian dosa nu kagorengan ku kabagusan puasa 15 poe geus urang bersih sakumaha orok bae bersih atuh man zada Allah ajr jelema nu nambahan puasa 16 poe tambahan deui 17 tambahan deui 18 tambahan deui ngan nu bagus nama puasa Rajab mah 27 poe ulah datang ka sabulan beusi tasabbuh saliru jeung bulan Ramadan jadi 27 poe mun deuk leuwih lewat ke 31 32 atau terus ka ditu nyambung ke bulan Ramadan oh masalah sambungkeun Rajab puasa bulan Syawal geus leutik awak itu Rajab coba puasa jadi kurung bulan jadi lebaran teh kurung tapi bukti dah puasa orang mah jalain tambah guru timbang memeh puasa aya 50 bulan awal aya 60 lantaran bonteng suripan terus saya alabatan naon istiqomah jasa itu terus segala rupa itu urang mah puasa teh kok kitu jangan pindah ada harta tadi na berang jadi peuting malah tadi 2 kali jadi 3 tilok biaya tuh puasa mah diaya-aya apa masalah ya penting orang niat ibadah ka Gusti Allah Subhanahu sebab memang orang mau puasa kitu puasa syariat teu kitu Kanjeng Nabi wa man shoma sabi awal isrin jelema puasa 27 min Rajab di bulan Rajab nayma kutiba lahu syamu sittina syahran ditulis ka eta jelema boga ganjaran puasa 60 bulan genep 10 bulan lamun sataun teh aya 12 bulan lari berarti sabar tahun dan 60 bagi 12 berapa 5 tahunan jadi urang puasa 27 poe bulan Rajab sarua jeung puasa 5 tahun ya Allah ya pohara jasanya iyalah urang babarengan poe Senin urang ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah malam Seninna terus jeung malam-malam biasana terus urang ramekeun ibadah ka Gusti menta ridona terutama berangna urang puasa geus cekola mah aki-aki mah ya aki-aki nomor 50 60 lihat kuari gara sapuan kamar pel sengitan terus amparkeun sajadah geus tasbih siapkeun bebeja ka pamajikan ieu kitu ieu bapak mah ieu sebulan Rajab ulah diganggu nya deuk puasa
Geus pokona mah segala naon deuk ditinggalkeun deuk puasa. Jadi guys, asal ta subuh kieu keluar. Kieu keluar zohor asup deui, keluar asar. Asana menang 27 poe berubah kulitnya putih. Alabatan potok lagi negeri aja. Nah, itu nu bagus mah kok gitu. Ai geus kolot malah lelempangan jauh nu daek sih. Hayang kanu geuli satu-sanu daek omo tuh gablek duit mah anu daek teh atuh. Geus mending sadar diri bae babaturan geus ulah jeung parawan, ulah jeung rangda, ulah jeung manusia, mendingan ge ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Geus menang 27 poe puasa ngadoa ka Allah Gusti mun kira-kira ieu abdi geus bersih jasa dosa geus mendingan paehan bae atuh Gusti. Geus teu kuat hirup di dunia kunaon emang hutang pada jasa. Malaikat kok gitu teman. Orang puasa kayak nyilih Gusti. Ya Allah ya Rabbi itunya. Jadi gede jasa ganjaran puasa di bulan Rajab. Tekadkeun di jero hate, yakinkeun ngazam pinuh kayakinan abdi Gusti saat tos terang ganjaran-ganjaran ibadah puasa di bulan Rajab ternyata gede jasa lewat pengajian asli ti Kangjeng Nabi. Abdi percaya ka Kangjeng Nabi, abdi bade puasa sakumaha nu dijelaskeun dina pengajian 27 poe kitu tekad tuh kiai cenah hayang-hayangan kerja berat panawi mah di pabrik manggut teu kudu 27 kilo bae tuh abdi mah boro-boro 20 kilo cenah kiai nyupir abdi mah ka Surabaya ka mana alah 15 poe bae boro-boro 15 atuh abdi mah Gusti ya atuh ngaranna ge ngawarung ieu ka pasar teh jeung sajaman 7 poe boro-boro 7 Gusti atuh jalain teh hayang jeung lain teh nyaongan kondisina di imah ge lamun teh mah henteu digawe atuh piko bae nawar keneh tilu ge boro-boro Gusti lain teh hayang jeung lain teh kuat ngan ieu kumaha situ aja lain teh hayang Gusti puasa teh sapoe ge teh jasa nyelangkeun jang sampai gantung abang wah kitu teh bisa sapoe-sapoe acan budak saumur hirup dibere kanikmatan sehat diberi jag-jag, diberi jang dahar ini, masya Allah, terkuat sampai puasa kamalinan, terus azamkan di jerakan 27. Ai praktek barang murid nama, ya murid puasa barang melek kiai di lembur, kiai itu puasa aja, bang kiai sih bulan Rajab itu puasa, ustad itu puasa, ulah luturkan ustad. Kamu Ustaz kredit kan dulu kok ngakau situ muntah. Ulah sama Ustaz tinggal Ustaz gitu puasa namanya aing puasa ulah gitu. Aing malain Ustaz puasa, Ustaz gitu puasa. Berarti hebatan aing kajian kumaha gitu. Ngan ulah hajunganina ka Ustaz tidak puasa. Ulah gitu. Di situ kan. Cek bae urang-urang nyana-nyana. Masya Allah diceritakan tiga sauban anak ugola Siki sauban kuna ma'an Nabi alaihi salatu wassalam kaulah babarengan jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu dongeng sahabat babarengan teh jeung Kangjeng dongeng tabiin babarengan teh jeung sahabat hararan dongeng atba tabiin babarengan teh jeung tabiin anu bakal nerus babarengan eta teh di dunia tepi ka akhirat. Di zaman Syekh Abdul Qadir memeureun babarengan teh jeung Syekh Abdul Qadir di Imam Syafi'i bala khulafaur rasyidin kitu kan. Kamari ieu di zaman gitu. Syekh Maulana Hasanuddin babarengan jeung Syekh Maulana Hasanuddin. Kitu banyak terus eta teh babaturan gitu bakal terus datang ka akhirat. Tah, jadi orang teh babaturan teh jeung camat
jeung lurah jeung bupati. Oh masalah di dunia mah, di akhirat mah bermasalah. Bermasalah kiai wanya paparangan jeung bupati. Teu bagus atuh kiai kos kitu. Kiai mengadoakeun ka bupati, mudah-mudahan bupati gubernur bisa ngalaksanakeun tugasna kalawan sajujur-jujurna jeung saadil-adilna. Doakeun lantaran eta pamimpin urang, haju ulah menta buru tina doa. Waalaikumsalam. Abdi marantos ngadoakeun tuh berarti. Aja naon? Ngajual doa tolol ka kiai. Goblok sama kiai kos kitu. Kita ditolol-tolol ya tetep bae ka ditu deui. Masya Allah, doakeun tengah peuting urang, masya Allah ieu nagara mun nu mimpin RT, lurah, camat betapa bahayana. Mun presidenan ti kumahaeun Gusti, alhamdulillah aya nu daraek jadi pemimpin. Abdi ngadoa ka Gusti, mudah-mudahan para pemimpin dibere jujur, lurus, adil seadil-adilna sehingga bisa mimpin bangsa jeung negara kalawan sakumaha mistina. Bisa doa tengah peuting ka Gusti Allah. Ieu mah tilok tak kajen kukumaha ge nu sok dibere duit mah. Tilok kancak aing tilok. Aya ge ngadoa, "Wah, lamun dihadiran." Geus teu kudu make bahasa Arab, ngadoana ge bahasa urang bae, beuti teu kaartieun kan ku bupati ku gubernur. Mudah-mudahan, amin. Mudah-mudahan, amin. Provinsi urang, amin. Masa beres baik. Ipis amat. Jual doa. Nyawa yang ke kiai nanti. Mana ini dongeng. Jadi lain orang ekstrim ke pemerintah, lain. Urang mah teu boga ijazah sapira kata di dage masan. Tadina boga nage ijazah, datang ke SMA baheula lah dipaksakeun nyogok saeutik bae. Geus teu bener, teu kudu babarengan jeung nyana jeung nyana dewe. Ngan lain haju urang ekstrim tetep doakeun. Tuh Allah Maha Uning. Mantar kakula mah pejabat balager bae. Ngan teu mara duit. Balair dia sebab bulan sok kadoakeun nyambung. Saya itu dah pejabat anu teu bager ka kula aja bager kan. Bener sebab kula ngadoa nyambung jeung doa-doana. Ngan lamun diundang ka ditu embung. Embung beusi dibere duit. Sakitu dong faktorna anu mantak embung diundang ka pendopo beusi dibere duit. Tah duit eta teh ngahalangan ngeunakeunana salat. Sakitu doang kula pernah dibere aju salat teu husu. Emang kata diri teh husu ieu. Kisauban babarengan jeung Kangjeng Nabi. Cak kisauban pamararna di makbaratin. Lewat ka kuburan. Fawaqafa alaihi salatu wassalam. Kangjeng Nabi cicing bepas kuburan teh. Lain sacicing-cicingna fabaka bukaan syadidan. Nangis Kangjeng Nabi sirambai. Masya Allah. Geus beres nangis Kangjeng Nabi sumada Allah ngadoa Kangjeng Nabi ka Gusti Allah di luhur kuburan. Beres faqultu lahu. Cekuring ka Kangjeng Rasul, "Ya Rasulullah, lima bakaita ya Rasulullah?" Kunaon nangis Kangjeng Rasul? Abdi mah teu hayang ceurik teu naon. Kok Gusti mah ceurik? Faqala saur Kangjeng ya soban haula'i yu'azzabuna fi kuburihim. Ya ahli-ahli kubur nu kaliwatan ku urang ieu teh keur disiksa. Masyaallah. Apalin Kangjeng Nabi? Boro-boro gede. Saagung Kangjeng Nabi. Waliullah ge anu dibukakeun hijab mah dikasapkeun ku Gusti Allah apa? Komo atuh ieu mah junjunan. Kangjeng Nabi ya soban haula'i yu'azzabuna fi kuburihim ta ieu kabeh nu aya di dieu keur disiksa, deuk kumaha teu ceurikna. Memanca kuring terus wada'u lahum ngadoakeun ka Gusti Allah jang ieu ahli kubur supaya diringankeun. Akhirna faqaballahu anhum al-azab. Alhamdulillah ku doa kuring diringankeun siksana. Kan manta kuring terus eureun ceurikna lantaran alhamdulillah doa dijabah ku Allah. Reda siksaan.
Sumaqala alaihi salatu wassalam taur kanjeng ya Sauban, ya law shama haula'i yawman min Rajab wa man nama minhu lailatan ma uzibu fi qulubihim fi kuburihim. Lamun bae ieu jelema nu aya di kuburan-kuburan ieu puasa di bulan Rajab sapoe bae wa man nama minhu lailatan teu sare sapeuting bae di jero bulan Rajab nu mana bae tamata teu sare ibadah ka Allah ma uzibu fi kuburihim moal ditariksa ieu jelema. Katakan puasa Rajab, katakan dia mun puasa sapoe, bulan Rajab, petingna sapoe, bae teu sare, ieu moal datang ka disiksa popoharaan kieu. Ya Allah. Fakultu cek kuring ya Rasulullah, asaumu yaumin wa qiyamu lailatin minhum yaumul azab al-qabri. Ai kitu puasa sapoe jeung teu sare sapeuting eta bisa ngahalangan siksa kubur. Saur kanjeng ya Sauban wallazi ba'atsani bil haqqi nabiyyan demi zat nu geus putus ka kaula jadi nabi. Ma min muslimin wa muslimatin yasumu yawman wa yaqumu lailatan min Rajab yuridu bihi wajhallah illa kataballahu lahu ibadatan sanati shoma naharha wa qama layaliha. Sahabai jelema muslim lalaki atawa awewe puasa sapoe beuting teu sare sapoe atau qiyamul lail sare sakedeuk terus salat teh sapeuting datang ka subuh di bulan Rajab yuridu bihi wajhallah ngaharepkeun hayang ridho Allah teu pati-pati kos kitu kecuali Allah nuliskeun ka eta jelema nu boga amal seperti eta dituliskeun ibadah sarake sarua jeung ibadah sataun shoma naharuha wa qama layaliha nu sataun eta teh beurangna pake puasa peutingna pake tahajud bae tak puasa sapoe doang bulan Rajab peutingna sapeuting doang pake ibadah ka Gusti Allah eta sarua jeung sataun beurangna puasa peutingna tahajud bae. Geus bae urang mah malaman pertama bae lah. Malaman pertama poe Senin tah peutingna udah sare ibadah ka Gusti Allah, beurangna puasa ka dituna geus teu kudu puasa teu kudu tahajud. Sebab geus wajib satauneun. Bejakeun ka Gusti tah abdi geus tah beurang sapoe tadi puasa, peuting tadi untuk sare geus abdi mah ka ditu mah puasa-puasa sudah. Ieu sataun ieu tah cukup ku sapoe. Cek malaikat tolong teh budak. Nya keur jaritakeun gedena ganjaran. Jadi komo lamun 2 peuting, komo mun 3 peuting, cacakan sapoe ge sakitu. Nah ieulah urang percayakeun, yakinkeun ka ucapan Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang babarengan mudah-mudahan diberi kekuatan ku Gusti Allah, diberi katentreman